Ngan aya nu paling mudah bagi masyarakat awam ieu menta cai ka ustad, ka santri, ka kiai nu nyieun salalin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalapan salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Ilyas inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun alaikum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ditulis ngan make azimah ayat bahasa merek-merek najang menangkal belia. Tulis di luhur atau di sagedeungna ka kertas atau kana piring. Caya nu loba kasumurkeun, kagentongkeun ka tempat-tempat paranti nginum, memeh urang ka mana-mana, ka kantor, ka pasar atau ka pabrik, memeh nanaon nginum cai eta. Allahumma shalli ala sayyidina Informasi nomor kedua bahwa orang dina rebo isuk adalah rebo akhir dina bulan Safar. Eueuh pangaruh dek akhir dek awal ge urang mah biasa bae. Ngan ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin nyaritakeun bahwa yunzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun panyakit jumlahna 320.000 penyakit, 320 kebahayaan diturunkeunana wa kullu zalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Diturunkeunana malam Rebo datang ke poe Rebo anu akhir tina bulan Safar. Kitulah cek ba'dul arifin. Geus poe eta teh atuh fayaqulu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanah. Pangeri-ngerina poe Rebo akhir dina bulan Safar teh sing hade mangkaning pas Safar eta teh tahun baru. Kurang kepengaruhan ku Yahudi, kepengaruhan ku Kristen. Si Hanafi milu tahun baru, Junaid milu tahun baru, Masya Allah. Syafi'i milu Natal. Iya sing harade jah isme Nasrani geus luar biasa di urang. Mimiti trompet lain ngadoa trompet eta kan isme Nasrani. Anak orang mamawa ka imah orang gimana sih eta nang meuli di mana itu di jalan di warung galoba make duca maling lain meuli lain coba ka dia abah mencai abah niup harus ji tak abah tolol sudah dek nyarekan jaharus aya kena nu leuwih gede abah belon yang menugos ge sulah ceng gitunya ieu mah ulah
dibudayakeun kos kieu mah budaya batur urang mah ngadoa kahiji ju urang milu tahun baruna tahun baruan make kukuncung make kopiah kukuncung kos koki gitu eta budaya Kristen dina Natal make ala kopiah Kristen beber Yahudi jeung Kristen. Di Indonesia mah malah dianjurkan Natal bersama. Pemerintah menganjurkan malah dipimpin ku presiden jeung wakil Natal bersama. Geura paraeh bae geura sararia ge. Kanyahoan ke beuleum dibeuleum. Urang ulah mimilu nu kos kararitu. Urang mah ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta salamet ieu kum boye derbo akhir pas pisan tahun baru. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a rakaatin sajelema nu salat dina poe rebo kasan 4 rakaat ulah make tahiyat yukrau fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah aya khusus babacaanana rakaat awal rakaat kadua rakaat katilu rakaat kaopat eta mah dilakukeun ku jelema-jelema khusus anu meunang ijazah ti guruna teu meunang disebar luaskeun sebab eta mah salat penuh ku tadarru aya ba'da ruku doana naon ba'eh ruku doana naon sujud doana naon jadi aya khusus doa baliat etalah ahli-ahli thariqah nu sok ngalaksanakeun salat rebo kasan aya kaifiat khusus lain sa salat-salatna suratna khusus doana keur ruku keur intidal keur sujud keur julus aya doa khusus nu dimimitian ku Allahumma syrif annal balaa wal waba terus unggal ruku lain deui sujud lain deui lain jang kepentingan sorangan ba'dul arifin mah jang umat supaya saralamet supaya ulah aya halangan geus beusi manu mantak dibahas deui beusi di lembur urang aya nu ngajakan salat rebo kasan ulah milu antepkeun bae nyana urang ngomong ulah ngalarang ulah ngan milu ge ieu kebenaran cenah kiai itu kebenaran boro-boro salat rebo kasan dua ge tilok gitu. Itu emang sih mah serba kebenaran bae asal ditita ulah bae ibadah nuhun masyaallah nuhun kiai lah pokoknya ngadena ge ngaji cek geus ieu mah ulah aya nyaho salatna kos kumaha minta ijazah ulah lantaran ieu mah aya kaitanana jeung thariqah salat ieu mah lamun mimpinna ahli thariqah urang diajak masalah tapi lamun lain ahli thariqah ulah anu jelas mah ulah milu bae geus bisi aya di perumahan-perumahan di lembur-lembur ulah bid'ah salat kos kieu ulah geus ulah bae geus pokona tuh mun ngadoa Kuriung geus disebarkeun teangan ta fotokopi na ditenden di mana
Allahumma ya syadidal qawiyya ya syadidal mihal ya azizu zallat li'izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munaimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisairil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di mana karah eta fotokopina keurieunya asana kabeulem meureunna engge se poho bae poho boro-boro ditalar neundeuna ge poho eta geus moal fotokopi deui moal belah pokona ngahaja supaya diinget-inget lembaran nu baheula aya mah cenah kiai di lepitan kitab-kitab mana meureun sarua bae eta jeung kabeulem ngan aya nu paling mudah bagi masyarakat awam ieu menta cai ka ustad ka santri ka kiai nu nyieun salalin. Bismillahirrahmanirrahim. 8 salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muslimin. Salamun ala ibrahim inna kadzalika najzil muslimin. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muslimin. Salamun ala Ilyas inna kadzalika najzil muslimin. Salamun alaikum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ditulis ngan make azimah ayat bahasa merek-merek najang menangkal belia tulis di luhur atau di sagedeungna ka kertas atau kana piring caya nu loba kasumurkeun kagentongkeun ka tempat-tempat paranti nginum memeh urang ka mana-mana ka kantor ka pasar atawa ka pabrik memeh nanaon nginum cai eta heula beres nginum cai eta kupat 5 segede kieu moal nyeri beuteung insyaallah kacere eueuh kupat uduk bae eueuh cenah uduk ke ketan baheula urang sok yeun dupi teh dijieun tina daun awi dimonyongkeun jadi 3 ngaranna dupi ngaranna lain bacang mah tah mah lain deui kahayang sia tah mah dupi ngaranna dupi bisa wali mah dupi teh dufi'al baliyah ngan di ngaranan dupi naon eta kos bacangan nama gepeng oh bener tuh nya nu kos kitu ngaran dupi ngaranna eta teh bahasa wali geus dufya al baliyat nginum ngadahar dupi 10 mantap tah kitu ya geus kabelah dieu eueuh dupi kos eta bae kos kupat dina bulan Ramadan dina Ramadan beuki eueuh deres mun diganti ku roti mah jan teu deui tungtung kupat eueuh roti eueuh ieu ge dupi teh ya pir eueuh kuari ya eueuh masalah diganti ku baca diganti ku kupat tah etalah dina rebo isu geus urang mah teu kudu ngayakeun salat lantaran eueuh ijazah nu ngaijazahan eueuh urang mah cukup bae menta cai atau nyieun sorang
Cenah kiai kula mah make cai eta kopi bae. Oh salah. Terus kopi bae. Teh nanggalkeun dina bulan Maulid hisab qat'i sulamunairin Jum'ah. Nanggalkeunna poe Jum'ah. Tah eta Jum'ah urang tanggal hiji. Jadi berarti malam 12 na malam Salasa. Jum'ah Sabtu Minggu 10 Senin Salasa malam 12. Baheula mah bulan Mulud teh mandian keris, peso, batu, gelang bahar di pandian. Urang mah ulah nu kos kitu ku ari jages ngaji. Urang mah ku ari mandian awak urang bae. Pandian hate urang ku ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang, ngamulyakeun Kangjeng Nabi urang, lobakeunlah maca sholawat, lobakeunlah sedekah, niat ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acenah deuk puasa, mun deuk puasa datang ka tanggal 12 karak buka. Aduh cenah kiai, sia masal dibere puasa ge waduh hade ieu. Waduh cenah aduh. Patali jeung ka sawah, patali jeung ka kantor, patali jeung ka pabrik, ka warung, ka pasar jeung sajabana. Eueuh teu waduhna waduh. Iraha meureun nemahna. Nah, lamun teu kuat 12 bae 7 bae ganjil. 7 ge cenah teu kuat 5. 5 ge asana cenah teu kuat ke 3. 3 ge asana cenah teu kuat, sia mah kudu diketrok. Eueuh bae hayuna teh eueuh. Tah lamun deuk minimal akhir bulan hiji, awal bulan hiji. Akhir bulanna urang engke poe Kemis, awal bulan Maulidna poe Jumat. Nah eta mah geus afdol jasa. Poe Kemis urang puasa akhir bulan sapoe, poe Jumat ke puasa urang awal bulan. Ke akhir bulan hareup ge kitu keneh. Akhir bulan Mulud hiji, awal bulan Silih Mulud hiji, di 2 poe. Komo ditambahan ku pertengahan bulan tanggal 14 15 2 poe. Jadi 22 awal, tengah, akhir. Tah sakadar nyaritakeun tina sekian manusia nu aya di dieu wallahu a'lam. Nu bakal ngalaksanakeunana geus boga 10 ge bagus, tina 1000 10 geus alhamdulillah tah ge. Ayeuna mah sekadar informasi bahwa tanggal hiji Maulidna adalah poe Jumat. Tinggal minggu kedua donatur Maulid ieu kemenang sabaraha teu boga harepan hoyong gede, teu boga. Ieu mah urang tanda na hungkul bahwa urang cinta ka para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sauti diatun dina jinayat teh aya 2 hiji kisos, kadua diat. Beres caritakeun kisos maehan paehan deui. Urusan hadke ditukar. Kuari keur nyaritakeun diat. Lamun aya jelema ngarusak suara ail biwirna mah jeung letahna tetep aya jeung utuh,
butuh ngan suara nu eueuh. Cara ngalengitkeun suara teh berarti nyaho sasaran nu ka suara urat sarafna. Wa imal letana ditarik kunyana atau urat sarafna digebug sehingga hasil penganiayaan seseorang terhadap batur Zaid misalnya nganiaya Ki Umar jadi eueuh soraan tah ieu suara dirusak kena sangsina bayar diat 5 ontak. Suara teh di manusia sangat dibutuhkeun. Lain jang kitu manggung lain cara oma iraha. Lain, emang lain jang manggung model kos kitu lain. Emang kieu cenah eta nyanyi haram teh ulah nanyakeun haram jah henteu sia jah osok. Henteu mah deuk nanya bae nyanyi haram apa henteu. Nyanyi nama aya nu haram aya nu henteu. Nyanyi teh syairan. Namun dina ilmu alat mah parabot ilmu arud ngaranna. Aya bahar. Mustaqilun 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 pailun mustaqilun pailun mustaqilun pailun mustaqilun pailun tapailun mutapailun tapailun hata ya bahar dek maka bahar naon eueuh nu kaluar nyanyian ti bahar eueuh nu kaluar kabeh ge namun nyanyian Oma Irama mah duremi pasolasidu dududu nah eta lamun nyanyiikeun perang halal dinyanyiikeunlah perang Uhud perang Badar dinyanyiikeunlah berbagai kejadian perang proklamasi urang nyanyikeun teu masalah nyanyi kus kitu teh supaya menggugah hati inget kana sejarah nganyanyikan para suhada hegae pujian-pujian ka Kangjeng Nabi ka para wali pek bae nyanyi kos kitu mah urang eta tah berjanji emang lain nyanyi ngaranna syairan bahasa Arab mun bahasa urangna nyanyi mun bahasa Karawang ngawi eta keneh wa pilu goti Karawang ngawi wa pilu goti Jakarta nyanyi tapi lugatil Arab syirun sarua kitu-kitu ke ngawi. Assalamu alayka zainal anbiya ya salamu alayk salamu alayka asqalasya ya salamu alayk Assalamu alayka min rabbis sama ya salamu alayk. Eta ngawih mana takos gitu teh. Jadi Tangerang lain gitu. Tangerang assalamu alayka zainal anbiya takbung takbung bung. Tangerang teh takos gitu. Make terbang mangga bae ala Jakarta para habaib ngan ulah aya kecrekan kecrekna nu haram terbang nanti itu masalah jadi nu kuari teh nu sok dinyanyi-nyanyikeun teh make terbang naon kadang-kadang tuh siapa sok neuleuh boga boa marawis eta aya kecrekan haram cenah ieu jadi pimpin ku Habib degungkeun Habibna pantaukeun takahulu ketaukeun Habib tinggal Habib haram terbang nanti ngantak Jakarta baheula dipimpin ku Habib Usman istimewa makanya nama marhab
Marhaba marhaba ya nurul aini, marhaba marhaban jaddal Husain. Eta teh lain lagam kuari baheula eta teh. Coba ge di Kebon Jeruk Jakarta kos kari itu marhaban. Kos kari itu marhaban lain kakara kuari tah marhaba kos kitu tah mah dihudangkeun deui. Eta nang Habib Utsman baheula. Marhaba marhaba ya nurul aini, marhaba ngan make ieu mun teu make teu ngeunah. Marhaba marhaba ya nurul aini. Tahun baruan aing ye. Tah eta tiba heula tah marhaba. Kula keur leutik diajak ka Kebon Jeruk baheula. Letik kene ke sekolah SD kelas 2 meureun jaloba santri di dieu. Peutingna aya anu motong rambut milu ngadengikeun kos kitu marhaban. Datang ka kuari teh teu poho-poho. Aju reup eueuh. Timbul deui kuari. Tah eta teh nang Habib Utsman make rabana disebutna. Rabana teh terbangan di bahasa kerenkeun rabbana. Rabbana teh pangeran ingsun sadaya. Tah rabana tah ulah make kecrek, geus make kecrek salah. Cenah ieu mah make gitar. Haram. Kieu leutik gitarna, je tolol bareng. Abang leutik teh haram bareng. Incuna cenah ieu mah nu haram ge nu gede nu Oma Irama. Haram. Oma Irama sok ngadalil bae, cenah kal Sunan Kalijaga ge make gamelan. Tuturkeun ku sia Sunan Kalijaga. Pernah dibayar teu Sunan Kalijaga? Pantogeun huluna. Nya mah teu pernah dibayar. Jeung deui nya mah bener-bener keur saat eta resep kada gamelan model kos kitu nuturkeun arus manusia sanggeus resep Islam tenteng bung dibayar kuari coba ge ondang ku sia teu dibayar datang ka mengsretan sia moal datang moal kajeun lu kumaha gitu jadi geus jauh. Sunan Kalijaga mah berjuang naon nu aya dikaluarkeun jeung berjuang ari kuari mah teu dibayar komo kurang bayaran atuh teh jahat. Cak oma teh mah lain kula wae cenah kiai ge kitu. Kiai nu sok ceramah ge. Ulah seueur atuh sieulan aya di dieu jelema ge. Dibayar kos kitu. Nah, ieu ngarusak sora ieu bae caritana ngarusak sora. Dipentingkeun suara. Jang naon? Jang jaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hadis-hadis Kangjeng Nabi. Jang nyampaikeun amanah-amanah. Belah dituna Kangjeng Nabi marisalah, belah dieuna amanah-amanah ti Kangjeng Nabi. Nyampaikeun hasil daripada wahyu Allah. Dikemaslah ku para ulama jadi mazhab ijma ulama sampai ke Riyad buktina takrib buktina sapinah buktina ieu nu kurang kuari keur dibaca Minhajul Qawim ngawujud seperti kieu lamun eueuh sora deuk kumaha nyampaikeun. Nah ieu suara teh dipentingkeun malah Tuan Syabdul Qadir mah suarana teh gede nu ngaleuwihan agem nu ngaleuwihan sehingga teu kudu make sapeker ge Tuan Syabdul Qadir mah jelema 10 20 30 ribu ge masih kadenge keneh 100 ribu kadenge keneh. Iyalah karomah daripada wali Allah. Encan sabaraha tamaja jelemana aya di dinya aya Sidina Umar. Sidina Umar mah kapan askarna keur diaman nyanana di Madinah. Cak Sayyidina Umar Al-Jabal eta pan sahabat keur caricing kaget ieu mah suara Sayyidina Umar teu miceun ceulis suara Sayyidina Umar Sayyidina Umarna di Madinah sahabatna di antara deket Yaman kadenge coba eta
Wah cenah kuari ge bisa kiai kumaha make bebek tangkorak sia meureunana tuh eta kan waras suarana kadege Masya Allah eta mah langsung ai urang mah kadedengekeun aku cinta padamu geus saminggu 2 minggu kadedengekeun we teh suara bebene teh aku cinta padamu sakitu berbisik doang ge aduh kadedengekeun aku cinta padamu keur salat ge ka bawa belum tuh aku nah ye suara dirusak dia Wain batala mau harkata lisanin lamun rusak beserta suara robah-robahna letah di samping suara oge letahna rusak teu bisa robah sehingga fajazani taqti wa tardid teu mampuheun letah naktekeun nardidkeun teu mampuheun ngucapkeun bahasa-bahasa huruf hijaiyah tah eta jadi sangsina 2 hiji diat suara kedua diat lisan padiatan Masya Allah mahal geus wakila diatun cek sakol mah hiji diat bae nu jelas 2 sebab kil madha'if wakila litamriyum nu mantak tamrid hartina tamrid teh nuduhkeun kana gering berarti dhaif lemah sebab kil teh kudu dikanyakeun qailna saha qailna apa jelema nu bisa dipercaya apa nu henteu percaya kepercayaanna sabaraha persen geus bae kil malit tamrid dhaif geus kaul anu kuatna mu'tamadna 2 dia wa fi zauqi diatun rusak rasa hiji diat kuarima letah nu dirusak ditarik atawa dibebek atawa kumaha bae carana sehingga hilang rasa teu boga rasa bae letah teh maha kawasa Allah ku letah hiji urang teh bisa ngarasaan sagala rupa dadamelan Gusti yudraku bihi halawatun bisa kapanggih katim karasa amis ku letah wa humudatun hasim bisa karasa miraratun pait bisa karasa muluhatun asin bisa karasa uzubatun tawar bisa karasa nah kuari letah teu bisa ngarasa dibere madunya nama teu karasa dibere panas jeung tiis ge teu karasa dibere asem ge teu karasa apa hasem apa amis dibere jadam pait atawa jajamun nu pait ge teu karasa kitu kene uya dan lain sebagainya teu karasa nah ieu rusak berarti letahna 5 rupa halawah humudoh maroro muluhah uzubah inu paling pital dina letah sakitu 5 geus kuari dirusak letah teh maka kadar karusakanana kudu diperiksa melalui ahlil kubroh dokter atawa di lembur nu bisa nganyahokeun tentang kadar letah suatu wazang diatna dibagi alaihinna karena 5 nu tadi khamsah teh halawah humudoh iroroh muluhah muzubah
geus fa inna qasa fa hukumatu ai rasa ma aya ngan kurang henteu diat sekedar hukum ai rasa ma aya mun dibere madu aya karasa ngan henteu normal rasa amisna berkurang doang kitu keneh mun dibere asem karasa haseumna mangan henteu 100% rasa haseumna kurang gitu kene pahit gitu kene asin gitu kene tawar nah ieu kekurangan rasa nu aya di letah kudu dikanyahokeun heula melalui ahlina dokter geus dokter engke mendeteksi sejauh mana rasana ieu kekuranganana sabaraha geus engke kekurangan etalah bakal kudu dibayar ku hukumah wa tajibu diatu fil mudgi jeung wajib bayar diat dina ngurangan mamahan teh gayeman gayem ngagayem jadi gayemanana teh kurang normal ieu geus sarua bayar diat gagayem teh ngagayem tah golibna galibna kaprahna nu handap ieu nu robah-robah ieu galib nya eta ngaranna ngagayem ngan aya nu goer galib buaya mah nya nama lain anu handap nu luhur nya nama buaya mah nu berobahna nu luhur nah ieu hiji binatang anu dibedakeun ku Gusti Allah tina sakumaha kaprahna taye kurang mamahanana gayemanana lantaran dirusak ku hiji jelema Umar dirusak ku Ki Zaid ieu daya mamahna daya gayemna kurang bayar diat komo leungit mah kitu kene wa kuatim nain Ki Zaid gelut jeung Ki Umar lantaran Ki Zaid leuwih hebat permainan bela dirina Ki Umar ditikem diasupkeun kana kelek tonggongna ku Ki Zaid dihajar jeger bae walikat dan diajar jeger baik lumpuhlah Ki Umar tedaya teupaya dibawalah ke tukang urut lantaran ieu tonggong sababara kali dihajar ku Ki Zaid hasil urutanana alhamdulillah cager ngan nurusak ieu adalah ngaluarkeun cai mani pan ngaluarkeun cai mani teh kumaha tonggongna cangkeng lamun tulang eta rapi mulus na ieu cai mani bisa sameter si masih heran aing mah kurang normal setengah meter lamun anu geus teu pati normal mah ta eta teh ngan saukur ngalei doang telok boga anak tanu ngalei doang eta lamun ngalei doang tadina mah normal tapi barang tas gelut jeung Ki Zaid ieu dihajar tonggongna walikatna cangkengna ku ari normal mah normal ari lempang mah bisa ngan nuka ganggu rusak kekuatan ngaluarkeun cai mani tetep wajib diat sebab waduh atuh eta wapan pohara paneta nikmatud dunya salasah hiji naumun dua kublatun tilu malu bejakeun nu katilu eta kanikmatan dunya cek Ibnu Ruslan tilu hiji sare kanikmatan dunya lamun geus teu bisa sare geus moal nikmat hirup kajen kukubahan mentak ngahajat tahun baruan neangan tempat sare ka puncak booking villa hotel dan lain sebagainya ke Bali
ngandek molor doang. Eleh ku tukang beca mah kahujanan di jero beca kerek jangan duit teu boga sewa eueuh boga ge duit kawari ieu 150.000 pake main gaple nya ngagoler we di beca hujan geledek sing jeleger nyana kerek we eleh SBY mah bisa SBY mah kos gitu cek SBY gitu bisa kos gitunya lagi mau bisa cara aing geus pas sia-sia bae tuh ngan jelas eleh kudu leutik sebenarnya urang mah HS di mana bae jadi ku jadi-jadilah HS di mana bae keur ngaji geus HS bae nikmat jasa geus pokona ku blon-blon eta mah geus jelema gede wae deke es teh ta ieu kaganggu soal keluar cai mani ta eta teh diat hiji sarek kanikmatan dunia kadua kublah katilu idkhalu zakar ngasupkeun eta lah pokona mah eta tapi lamun geus ngalih cai manina geus moal aya kanikmatan moal aya kangeunahan tah nu mantap ketika dirusak bayar dia ndek naon nu dicaritakeun deui ku ari jadi geus teu kudu nyen kitab deui teu kudu ngaijtihad teu kudu geus aya kabeh dina kitab tinggal macaan doang eueuh nu kaliwat da ku ari mah urang teangan di mazhabul arba'ah. Coba belian kitabna mazhab Syafi'i aya sabaraha, ashabna sabaraha bacaan kitabna. Mazhab Hanafi aya sabaraha kitabna, mazhab Hambali ayo, mazhab Maliki ayo coba. Aya coba nu can kabahas moal aya. Moal aya nu can kabahas. Kabeh geus kabahas. Masyaallah. Mantap kita nu ngabidah-bidah maca sholawat ka Kangjeng Nabi bidah cenah ngadoakeun ka Kangjeng Al-Fatihah bidah tah mah Kangjeng Nabi mah teu kudu doakeun jaga mulai geus mulya soekeun sungutna sia karak jawab ku urang nya jadi urang eleh gitu bisa ngajawaban nya geus soek mah tau Muhammadiyah persis teu ngaji tah kos kitu. Ngaji watuh Masya Allah nyana dengan dalil Kanjeng Nabi bagus mulia diciptakan ku Gusti Allah mulia teu perlu didoakeun teu perlu baca sholawat ka Kanjeng Nabi sholawat teh pandu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil wajiban eta teh doa ngaranna Allahumma sholli sholatan kamilah ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atawa ila hadratin Nabi Al-Fatihah eta teh cek Muhammadiyah cek persis bidah kade sia kade celisia kade diuk sia di dia diuk kitu bae heulaan saha Kangjeng Nabi jeung Baitullah kitu bae Kangjeng Nabi mah belah dieu Baitullah mah meunang kang malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Adam tak batu ka belah dieuna ku Kangjeng Nabi Ibrahim terus kadieuna ku urang dititah atas dasar syarat Kangjeng Nabi urang pan Allah nitah ngadoa asal urang deuleu ka Baitullah baca doana ti Kangjeng Nabi titah ti Allah Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa atamarahu coba deh kumaha ya tuh eta penting Gusti Allah Allahumma zid Gusti muga nambahan hadzal baita ka ieu baitullah tasrifan wa taziman wa takriman tambahan agung tambahan mulia tambahan bagus wazid man syarrafahu Gusti muga nambahan Gusti kana kabagusan jelema anu haji nu umroh apal eta baitullah bae kudu ku Allah dititah ngadoa urang deuleu baitullah Allahumma zid hadzal baita emang baitullah teu mulia pan mulia kamuliaanana geus tandingna aja eta mah aya dina Quran haji menang malaikat Jibril terus ke Kangjeng Nabi Adam terus dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka kuai mulyana pohara jasa dititah ku Allah Allahumma zid hadzal baita ka baitullah bae titah ngadoa ka dieu hulu sia ka dieu sia pantau kerja kuai
Geus ente mah kuari lamun ka pagi jeung Muhammadiyah ngabidah-bidah maca sholawat ka Kangjeng Nabi ulah dijawab pantogkeun bae tungtung nama jawaban eueuh gelut bae Pak urang sia mantogkeun aing sia ngabidah-bidah atuh jawab ka ditu bae ka si Uci aing mah mantogkeun aing depan sia mah nyedekkeun ka aing beres emang murid tebal bener kabeh eta doa ka Baitullah bae dititah atuh Kangjeng Nabi ge kapan maraca sholawat badeh ja Allah nitah ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima abdi kudu kumaha maca sholawat ka Tuhan cak sahabat gol Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta Allahumma sholli ala Muhammad ta eta ta nemenang ti Kangjeng pareta doa Allahumma sholli he Allah sholli moga ngawuhi rahmat Gusti Allah Muhammad doa ti Kangjeng Nabi kuari ngabidah-bidah maca sholawat geus cek lagi pantogkeun boleh hese-hese lah ulah dijawab ulah emang kau nanti bisa ngajawab mending pantogkeun bae eta segala al-fatihah hadratin nabiyil mustafa al-fatihah apaan eta teh maksudna menta supaya dibacakeun Fatihah Kangjeng Nabi tambah mulia taroki ngaranna geus mulia supaya mulia geus mulia tambah mulia Fatihahan ku urang ja Fatihah teh wahyu weh cenah geus mulia pan Baitullah ge mulia didoakeun geus di kumaha coba nyana hayo ayo mah teu ngaji kan hese teh jeung nu teu ngaji mending dipantogkeun bae ara rese dan mantak alhamdulillah ya kuari loba Muhammadiyah ngaraji ka dieu berubah cenah waduh ninggalkeun ka Muhammadiyah teh organisasi kuari asup ka mana ka NU barang NU ngacak henteu ka NU Muhammadiyah henteu NU henteu geus cenah organisasi Al Istiqlaliyah bae cenah lain organisasi Istiqlaliyah mah ngaji sia ai daek los teh daek los ngaji dek di majelis los dek di handapeun tangkal Ambon los dek wau los jeung kiaina jeung teu wau los geus atuh gitukeun mah aing moal wau atuh lu masih bae geus sakitu titik beres geus lah geus aing mah cenah moal wau ribet geus atuh ribet teh ya eta ieu keur carita eueuh nu can kabahas ja geus kabahas kabeh jumlah sholawat teh sabaraha kiai jumlahna mun ente hayang nyaho 4444 sholawat jumlahna sakitu mantak lamun urang deuk ijazah ente mah kan bisa nangan hiji doang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad eta doang paling jeung salat Ibrahimiyah pada di salat fil alamin innaka Hamidum Majid eta ge sabulan bete salat poho deui adalah iya ngan kudu diijazahkeun teu meunang sambarangan bangsa huzab hizib ijazah sholawat ge ijazah abeh puguh guru urangna tah eta kuari main baca-baca bae naik angkot di Jakarta aya nu jualan doa naik bus di Jakarta aya nu jualan doa-doa dibeli aya nu jualan paririmbon dibeli mujarobat dibeli baca datang kai muai bab mahbubah waduh aya jahe supaya daekeun ka aing waing dibacaan ieu kajian ku kumaha teh guru deui watuh dibaca bae ku nyana mudah-mudahan nyana puyang ujianna dibaca saminggu sesuai jeung aturan nu aya dina buku nang meuli di kitu bis kota sia meunang saminggu bener puyeng nyana nu puyeng itu mah teu naon teh naon atuh kudu guru lah lamun urang deuk kurad wirid emang teu hese atuh hese sangaran situ ngaranna sarwiti sar berarti sin sabaraha naktu wi wow sabaraha
nusukun ulah sar roh mah paeh kudu dikubur teh mah nah ieu sabaraha jumlahkeun kuari bagikeun kuat kana lamun gede bagi kana 12 geus gari bagi kana kitu 30 masih kana nyesa bagi kana 7 sesana sabaraha mun hiji mun dua mun tilu mun hiji berarti ngamimitian apa minggu mun dua poe Senin mun tilu poe Salasa mun opat Parebo ngamimitiana aju dina Parebo eta malaikat saha teh nu ngagegeh dunia teh ye emang kumaha kitu mun Jumat malaikat saha nu jadi raja di poe Jumat mun Kemis mun Salasa mun Rebo teu sambarangan urang teh pamit heula ka malaikat nu aya dina poe eta jeung nu mentek aing terjadi dukun teu mun diteruskeun mah atuh ulah sawirid-wirid da bae urangna ujung-ujungna anu puyeng geus malaikat saha nu ngagegeh poe eta ituna hasil da teh jemna kudu jam sabaraha geus ngawirid pelet teleun kudu ti jam 12 peuting bae sesuai jeung aturanana aya nu kudu jam 12 beurang diwiridna wirid going jam 12 aing ulah diganggu deuk ngawirid pelet jam 12 teu bukana cabe beureum sok boga dek kieu 7 ujianna tas buka maksudnya supaya nyana lalaeun abah ingetin ka urang aya teh guru mapan urang bae tinggal bareureum beungeut lah tong pagan urang Cisoka tuh maksud itu nah ieu nya ngarusak kekuatan kaluar cai mani ye sarua diat wa kuati habali kitu keneh kekuatan meteng aya awewe ribut atawa dianiaya ku hiji jelema sehingga kekuatan hamilna jadi rusak tak ieu kena sanksi diat mantap kuari mah bidan ngarusak peranakan wanita gas dirusak bae geus kudu bayar diat anak teu bayar diat di akhirat ditegor ku Gusti Allah buatan aing kudu dirusak ku sia urusanana sapira urusan hawa nafsu tamah yang boga anak teh 2 atawa 3 piceun peranakanana ieu ngarusak peranakan tengetkeun tah kuari diat boro-boro digunting atau boro-boro ditalian sangkilang dianiaya doang ge datang ka rusak peranakanana sehingga teu bisa hamil diat ieu komo eta mah digunting trak steril geus tinggal tunggu di akhirat bae eta mah bidan geus pokona mah nyaho dikerebekeun bae di neraka kecuali lamun aya panyakit ieu mah awewe geus teu kuateun ieu ngaheujeun asana lamun diteruskeun cilaka kana awak ya neruh tak ieu mah mendingan dipiceun bae neuleuk kondisi awewena ulah diaya-ayakeun sesuai jeung faktana lamun sesuai jeung fakta mesti dipiceun tapi lamun diada-adakan gerapae mantak wallahu alam bidan kuari di akhirat satu sisi nulungan satu sisi menganiaya geus teu bisa ngomong kumaha di akhir zaman kuari satu sisi dibutuhkeun ku jelema satu sisi nyana saat dibutuhkeun menganiaya teu puguh teu karuh normal pilahireunana nyana nyieun rujukan harus disesar sebab lamun normal paling 1-2 juta rupiah tetapi lamun sesar iya mesti 15 juta atau minimal 10-7 juta nyana kabagian lamun didituna rujukanana 9 juta atau 7 juta nyana 1 juta lamun 15 juta nyana 2 juta hanya untuk mendapatkan eta lah teraniaya seorang wanita. Haju teu bermasalah geus di dunia mah memang seperti kos kitu tapi di akhirat engke bakal diadili di Rabbul Jalil can anggeus di dunia. Gusti cak anu ngalahirkeun abdi teh ieu teh ciptaan Gusti ketiga abdi deuk ngalahirkeun abdi disingseunan kudu disesar bae hati kecil abdi mah teu hayang
hiji abdi mah keluarga kecil teu boga duit. Nomor kedua ja atuh sabenerna mah atuh abdi teh hayang normal bae. Tetapi keberadaan di rumah sakit seperti eta nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi bade nuntut ayeuna. Saha bidana? Etik. Bidana panggil bidana etik. Ayo sia. Nah ieu keur carita can aranggeus di dunia kayak dianggeuskeun di Rabbul Jalil. Kilah kuari makin zolim urang nyaritakeun pemerintah zolim geus biasa. Artina zolim tenggurusan rakyat. Buktina jalan ambalayah teh diurusan, sarana pendidikan teh diurusan. Oh geus kadituna mengaco lah geus loba nu teu diurusan teu diurus. Eta pemerintah kazolimanana dikira ngurusan rakyat ketika janah yang dipilih pohara jasa ka rakyat, tetapi rakyat ngarasa teu aman. Eta keur cerita pemerintah nu mana bae ge. DPR ngan ngabual-bual bae ngomongna. Mana pibuktieunnana? Hasil rancangan DPR na anu ngangeunahkeun ka rakyat jateu aya geuninganan. Eta geus zolim luar biasa. Kiai mun teu diondang, mun teu dibayar teu daek deui. Eta kiai zolim tilu kali zolim dakwah si kos kitu. Ayeuna ijeunna kalau mah teu yang dibayarinya na anu mere masalah teh mah kos kitu mah asa ulang ngeletek bae letik-letek teu beres sama kos kitu mah. Nah kuari ieu bidan dokter endeu kumaha teu zolimna berarti kuari geus karasa ku urang kazoliman teh. Timimiti pemerintah datang ke kiaina, datang ke bidan dokterna. Iya urang satu sisi butuh, satu sisi mah seperti eta lah. Walaupun teu kabeh. Aya keneh hiji dua mah bidan anu masyaallah nangis hati kecil mah sehingga keluar. Nangis hati kecil mah sehingga nyana memperbaiki. Aya keneh bidan nu rapih, dokter nu rapih. Aya dokter anu keluar di rumah sakit gedembong kurang itu lantaran aya intimidasi di atasan harus begini-begini aturan-aturan di rumah sakit eta. Nah ternyata eta teh aturan-aturan anu zalim keluar. Loba dokter anu kan masih keneh apik anu keneh bagus tetapi eta hanya sabaraha persen. Geus mayoritas sama 90% mah seperti gitu. 1% anu rada deureus doang. Zihabi jimain ngalengitkeun jima mun lalaki datang ke teu hudang boboganana waduh cilaka. Mun awewe meureunanan kitu disempog sabelah atawa liangna jadi kaganggu ngageser teteh Udi peupuh anu tarik luar biasa ku hiji jelema sehingga tulang ngageser jadi ke tengah. Jang nembus. Ih sama kumaha sih? Beukeun ngaji jing. Kumaha tuh? Leungit tah ieu mun lalaki geus teu bisa hudang jadi peluk. Mun awewe jadi kageser tulang pongpet. Iya sarua bae dia aya awewe geulis geus tanding geus Isabella lah ieu mah geus geulis jasa ieu mah geulis jasa ngan pongpet moal daek sia kajen ngomong kajen teh nu hideung tapi normal geulis pongpet jang naon cek dana emang cukup kuneuleuh geulis doang teu bisa gitu kali ya lalaki kasep gagah sugi tapi bobogaanana teu hudang awewe mana nu daekeun moal sakitu kasepna sugi gagah kawin jeung awewe paling saminggu awewena teu muringis bae geus lah abdi mah cerai bae tolak bae emang kunaon isu kasepna teu butuh kasep eta sakitu gagahna gagah ge kadeulina doang jerona marorongsokan tapi saya tadi dibutuhkan mantap ketika dileungitkeun daya jima nah ye kena sanksi
wa fi idaiha. Nah, ngaleungitkeun kaparawanan. Wallahu a'lam.